Mangsa alam harita beki berang bae. Ulun poe dina waktu harita gesling sir ngulon. Sakedeng deoge asup kana wanci pasosore. Di mana Mang Durma harita kedatangan semah nyatana Nini Karmi jeung Nyi Nurmi. Mang Durma harita tumanya ngeunaan tujuan jeung pamaksudanana Nini Karmi datang kadinya ka lemur pana. Ya benerna Nini teh sahatia jeung ti lemur pana tujuan datang ka dieu rek naon? Rek mangga hoyong diwaler rek enggal. Ini datang ka dieu teh kieu teh Mang Durma kieu ya. Di lemur Nini nyatana di lemur cangkrem keur aya. Bancang pakewu keur aya. Kajahatan pokoknya nama. Salaki Nini oge ripuh tarung jeung eta jalma. Eta jalma teh nu katelah si Wardi ngakukeun ngaranna mah jahatna telenges pisan. Salaki Nini nu katelah bah jungkat eleh tarung ku eta jalma. Ngancam kudu tunduk patuh. Mun tunduk patuh mun taluk moal kumaha. Tapi lamun teu taluk mah wayahna we cenah. Bakal dipodaran dah kitu bah. Jadi keur aya karaman kaributan beureunya di ditu teh. Leres pisan eta teh nyeta. Datang ka dieu teh nyeta hayang muntang saraya, hayang diberi perlindungan kitu ke pupuh lemur di dieu. Ngeunaan eta mah memang da kewajiban pupuh lemur. Sok sanajan kulagi teu bisa ari kana tarung mah. Eun we. Masalah ieu mah mun ti eta jalma datang ka dieu, kulagi boga kewajiban pikeun ngalindungi Nini jeung si Nyai di dieu. Sok we saheulaan mah cicing heula di dieu. Nuhun pisan Mang Durma, nuhun pisan. Mudah-mudahan Pangeran pasihan kaberkahan ka Mang Durma sakola warga. Mohon. Pasti dah bakal dipasihan kabarokahan pasti. Karkunter ngobrol kitu harita bisun sih datang kadinya. Nyatana pemajikanana Mang Durma. Bisun sih harita gek diuk dideketeun Mang Durma. Sedengkeun di tengah imah si Guru ngadedengikeun we kana obrolanana Nini Karmi dina waktu harita jeung anu jadi bapana. Si Guru ge apaleun yen Nini Karmi teh datang kadinya jeung saurang wanoja anu gelis nyatana Nyi Nurmi. Ai dengan aya tamu bah. Itu ti mana teh tamu teh? Nini teh ti palih mana? Gede nyeta. Di lemur cangkrem cenah teh. Aya karaman kaributan di ditu nu mata ka dieu we kabur bisi teh aba dicangkal. Oh, mohon mangga atuh di dieu we linggih mah nininya. Teging ka mana-mana di dieu beda bumi mah. Alega sareng di aya kamar jadi nu kosong. Nuhun pisan Nyai. Munikeun ka bager kan ini ya. Mamang jeung si bibi di dieu. Nuhun pisan we. Nini mangan bisa nganuhunkeun. Nini mah teu bogana naon lantaran duit jeung anu sejenna pan di jero imah ayeuna mah geus dijejengan ku jalma jahat. Ampuna Nini teh teu bogana naon. Ieu Mang Durma oge bibi. Teu naon. Anu penting mah bisa salamet di dieu. Sareng di ieu si Nyai di karunya sok atuh urang ka itu ka tengah bumi. Yuk. Ayo atuh. Ya sabada kitu mah. Nini Karmi jeung Nyi Nurmi teh diajak ka tengah imah ku bisun si. Saterusna mah harita dibere dahar karunya lantaran lapareun. Ya sabada dahar mah harita kuntrang dibe ngobrol.
ngobrolkeun kejadian-kejadian anu tumiba di lemur cangkrem. Si Guru harita neuteup we ka Nyi Nurmi, manehanana kata jika bita jeung deui langsung we corojoy teh rasa cinta tah dina hati si Guru ka Nyi Nurmi. Nyi Nurmi ge neuteup ka si Guru tapi telila ngeluk weh tungkul da kitu ari wano jamah sok ngeluk tungkul isin basana teh diteuteup ku si Guru. Mang Durma dina waktu harita masih kene aya ditepas manehanana ngahulengna kunaon sok inggih si Wardi teh datang kadinya. Mana teuing lamun datang kadinya lemur manehanana ge lemur panah kaancam tah. Mang Durma teh ti kamar ge hayang aya anu bisa atawa hayang ngadatangkeun jalma anu bisa kana ilmu silat. Tapi nepikeun ka harita oge can aya laratan ngeunaan jalma anu bisa kana silat. Tina kayaan gitu harita panto imah teh anu ngetrokan tetela gedenganan si Bayu anu datang ke dinya teh. Si Bayu ngajakan si Guru pikeun latihan manah. Si Guru harita dipanggil ku Mang Durma saterus nama si Guru melatihan panah we jeung si Bayu. Kubisun si harita dicaritakeun ngeunaan kebiasaan-kebiasaan di lemur panah gitu kieu nya nu antukna mah ini Karmi jeung Nyi Nurmi teh panasaran hayang nempo latihan panah nyatana si Guru jeung si Bayu. Malahan masih ini teh aya di buruan jeung Nyi Nurmi nanyakeun ngaran ka si Guru, nanyakeun ngaran ka si Bayu. Terus si Guru dijelaskeun ngaran manehna teh Guru. Ieu cenah anu katelah si Bayu. Nyi Nurmi mah harita neuteup we ka si Bayu. Lantran si Bayu mah memang dina kenalan oge henteu dijieun-jieun ari si Guru mah. Mani hayang kapuji ti dicaritakeun, diobrolkeun yen manehanana teh termasuk panghebatna we panah di dinya teh kadua cenah tinu jadi bapana nyatana Mang Durma. Sedangkan si Bayu mah cenah teuing peringkat kasabaraha lantaran acan dites deui. Setiap manahna teh si Bayu mah sok tara keuna beda jeung manehanana sok keuna jeung keuna bae. Tapi caritaan si Guru teh kurang dipercaya tah ku Nyi Nurmi, percayana teh ka si Bayu. Ini Karmi jeung Nyi Nurmi harita diuk dina Bang Barung. Si Guru jeung si Bayu mah terus-terusan we latihan manah. Sedangkan si Bayu dina waktu harita lantaran jam paring anu manehanana pan geus potong. Harita mah aya deui tetela akina teh nyatana aki jalu mangnyieunkeun deui jam paring. Nini asna geus sarua mantuan dina nyieuna. Aki jalu teh atuh banget-bangetnya ka si Bayu. Sabadana rengse harita latihan kana mana? Si Bayu mah harita leos ninggalkeun imahna Mang Durma. Ka Nyi Nurmi ge ngareret sakedeung, ka Nini Karmi ge manggut sakedeung, leos we si Bayu meninggalkeun imahna Mang Durma. Sedangkan si Guru mah nyamperkeun ka Nini Karmi jeung ka Nyi Nurmi. Ngobrol we manehanana we sorangan ngabuih cumarita. Kerjongjon harita ngobrol si Guru teh tetela aya jalma nu datang kadinya. Dalila oge harita tapi weh kaburuan imahna Mang Durma. Tetela eta jalma nu datang teh bajungkat anu harita geus tapi ka imahna Mang Durma. Nini Karmi jeung Nyi Nurmi nempo salaki jeung bapana datang kadinya. Uga we ka cidabungahna nya saterus namahan Nini Karmi teh ngadeuketan atuh gabur gue ngarangkul ke bajungkat. Nyi Nurmi ge ngarangkul ka bapana. Mang Durma jeung bisun sih katut si Guru nempokeun we harita. Kana eta kajadian Mang Durma ge ngarti yen eta jalma teh tangtu we salakina Nini Karmi. Sabadana silih rangkul mah harita diajakan ku Mang Durma teh ka jero imah. Derdei bae harita ngobrol menikeun ka uplek nakranan.
Badur mau dibere ramuan-ramuan sangkan Bah Jungkat teh jag-jag waringkas deui. Nyerelek mangsa alam dina ujaring carita menikeun ka teu karasa pakatingku pogot dina cumarita. Apal-apal harita geus waktu magrib geus poek mangsa alam teh. Keluarga Bah Jungkat tina waktu harita ngenong di imahna Mang Durma. Kamar mah aya dan geus disadiakeun jeung deui. Cukup. Tersare duaan mah, tapi Bah Jungkat mah sarena teh memang henteu di kamar tapi ditepas we. Manehna mah hayang sosoranganan cenah sarena. Kadang-kadang masuk di baturan ku Nini Karmi dina cumarita memeh sarena. Mang Durma dina waktu harita manehna geus aya di kamar jeung anu jadi pamajikanana. Ari si Guru aya di kamar deh. Harita keur ngaherang we neuteup kana langit imahna. Ari Nini Karmi jeung Nyi Nurmi aya di kamar anu hiji deui. Ari Bah Jungkat aya di tepas sarua pada ngumpar lamunan kana kajadian-kajadian anu geus kaliwat-liwat. Mang Durma mah mikiran kajadian dina waktu harita moro teh bet aneh manehanana teh ujug-ujug aya di buruan imahna. Ngaleungit cek si Bayu mah ujug-ujug ngaleungit pindah tempat dina waktu anu gancang make kakuatan kuda anu warna bodas teh. Nyerelek mangsa alam peuting dina ucaring ieu carita teu kacaturkeun kiwari urang kocapkeun dina wanci isukna isuk-isuk. Manuk-manuk harita recet dina tetangkalan menikeun ka barungah ucla-aclik kena dahan sing geleber. Ayam jago kongkurongok menikeun ka ngelewung. Ayam bikang kokore harita dideketeun buruan imahna Mang Durma jeung buruan imahna masing-masing we anu boga hayam. Jalma-jalma dina waktu harita aktivitas seperti biasana. Mang Durma harita mere beja ka sakabeh jalma anu bisa kana panah. Ya dina waktu harita teh rek diteleh deui dina masalah mana. Nek di ranking deui cek bahasa gaya nama sangkan apal jalma-jalma anu bisa kana manah teh saha wae. Lamun teh mah aya jalma anu bisa kana manah teh peringkatna hiji nepikeun ka 10, maka ieu teh mangrupakeun kaunggulan di lemur panah bisa moro deui dina waktu anu sejenna atawa dina waktu anu mangsa datang. Mang Durma dina waktu harita dibejakeun yen peringkatna ngan nepikeun ka 10. Peringkat-peringkat anu sejenna mah engke we cenah rek dijajal deui, rek diuji coba deui. Jalma-jalma harita geus ngumpul ngariung di buruan imahna Mang Durma. Geus disiapkeun panah, geus disiapkeun jam paring, geus disiapkeun tujuan manahna kana naon, geus disiapkeun kabehanana oge. Mun teu makeun kana sasaran kalawan pas, eta jalma teh tangtu wae bakal jadi peringkat kahiji. Mun teu mah deukeut jeung sasaran, jarakna sekian senti, berarti kadua. Terus nepikeun ka rada anggangna, pang jauh-jauhna tina sasaran berarti peringkatna pang jorena atawa pang terakhirna bisa disebut ranking ke 10. Jalma-jalma harita geus siap dina posisina masing-masing. Sok ayeuna mah Guru, maneh heula Guru, sok karep Guru sok tah maju tadi ditah. Si Guru harita maju aya kana 3 lengkah na dititah kudu jadi papana. Jalma-jalma harita anu nonton aya ditukangeun peserta anu dek manah. Aya digigir kenca katuh ge tapi rada anggang. Sok bisi cenah eta panah teh malegod atawa mecal bisa wae keuna ka para penonton nu matak Mang Durma tenita sangkan rada jauh ti eta pertempatan. Ini Karmi Nyi Nurmi Bah Jungkat oge harita nyaksian.
Si Guru harita hayang kapuji. Manikeun ka asa pangnawe panghebatna. Ceuk pikir manehanana. Panah harita dibodol ku si Guru tina jamparing menikeun ka disada. Krek cenah kitu. Saterusna mah blesat. Eta panah teh blesat kana tujuan anu geus ditangtukeun. Siap cerap. Eta panah teh tetela rada anggang tina sasaran anu sakuduna. Lamun titik beureum teh mah kudu kena kana titik beureum, tapi tetela si Guru teh ngajauhan kana eta titik. Saterusna Mang Durma ngadeketan diukur ku Mang Durma teh tetela jauh pisan. Lamun di senti mah aya kana 15 sentina rada anggang tah. Si Guru harita rada beureum bangetna lantaran ranking kadua teh geuninganan ayeuna mah jigana bakal moal beunang tah ranking kadua ku si Guru. Sedangkan kasempetanana teh ngan 2 kali. Ayeuna si Guru kudu sakali deui eta mana. Mun ayeuna sakali deui heg masih kene kitu, geus pasti we si Guru moal aya dina posisi kadua ranking manah di lemur panah. Si Guru harita manah deui anu kadua kalina ieu teh terakhir. Mun teh mah jauh tina sasaran, wah geus pasti we si Guru bakal rada anggang rankingna. Siet blesat. Eta panah teh menikeun katarik nyerubuk saterusna mah siet cerap. Eta panah teh harita deketeun cicingna teh deketeun panah anu tadi. Ya jarak nama aya kana 5 sentian. Jadi posisi tina titik beureum teh 10 senti. Naik 5 senti tinu tadi. Sakitu ge untung daripada ngajauhan. Si Guru kucewa hatena lantaran teu keuna kana sasaran. Mang Durma harita nyabut panah anu tadi. Dicirian dihitung kumanehna teh dituliskeun. Panah teh anu tadi nancep 2 teh dicabut saterusna mah dibikeun ka si Guru. Saterusna ayeuna bagian Asad. Asad harita geus siap dina posisina. Siap, blesat, cerep. Panah teh harita nancreb dideketeun anu beureum. Jarakna tinu beureum teh tina titik beureum teh aya kana 5 sentian. Tepeuguh we. Si Asad teh kacida bungahna manehanana bisa dipastikeun asuplah 10 besar, 5 besar oge kemungkinan bakal asup. Asad harita kacida bungahna. Sabada kitu mah Mang Durma nitah deui sangkan Asad teh manah pikeun anu terakhirna. Tapi Asad teh gigideug. Manehanana mungeun bisi teh mah cenah bakal ngajauhan tina anu bieu dipanahkeun. Ukuranna teh 5 cm bisi ngajauhan cenah tina titik anu beureum teh. Jadi cukup we sakali mana. Mang Durma ngarti yang geus cenah ari kitu carana mah. Mang Durma nuliskeun si Asad ukuran jauh tina titik eta teh 5 cm, sedangkan si Guru mah 10 cm. Saterusna si Juli harita. Si Juli harita manah menikeun ka gaya dina tangtungan jeung dina cara nana teh. Siet blesur. Eta panah menikeun ka ngablesat eta dah. Siet serap. Eta panah teh rada anggang tina titik beureum. Ku Mang Durma dihitung harita. Tetela jauhna teh aya kana 7 sentina. Lumayan pikeun Asad harita. Manehanana boga modal sakitu oge. Lumayan si Juli teh boga modal sakitu oge. Nya sabada kitu mah si Juli hayang nyobaan deui cenah manah anu terakhirna. Siet blesat satrep. Eta panah teh rada deket jeung titik beureum ayeuna mah. Anu tadina 7 cm ayeuna mah jadi 6 cm. Bogo we si Juli kacida bungahna manehanana bisa asup kana 5 besar. Mudah-mudahan we ceuk si Juli teh. Jalma-jalma anu sejen nyaksian kana eta lumangsungna pengetesan ranking panah menikeun ka sing rarenghap.
aya anu ngadukung ka si Juli, aya oge anu ngadukung ka si Asad, sedengkeun anu ka si Guru mah eueuh dukungan ti sasaha kecuali ti Mang Dur mah we jemeureunana jeung anu jadi pamajikanana. Waktosna para kaum dangu jeung kantun ka sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.